kepada warga-wargaku, tetap menyerah, jangan semangat. Di timur ke barat, ai baru dah kamararana ya teh, ada reueuh. Duh, jeung tunduh ya teh. Tunduh deh teh. Nganti luan begadang ge ngaronda ku zaman ayeuna mah da kudu digalakeun deui. Ngondangan warga teh loba ieu teh. Tapi ni eueuh nu datang nganti luan. Are you ready? Kadaria ieu urang ngariung amat nya. Atur paruring yang ngilu yang beli motor di kusini ini tuh dibere wae. Lain euy nah ieu teh. Nah penampilan teh asa beda kieu teh. Asa ningali kades. Ieu mah penampilan kades ieu mah euy. Kades, kunci mah teu. Kunci imah jang naon maneh nanyakeun kunci imah? Itu si Neng kesare karunya rek kekepan. Neng kesare. Nah si udah nyebut kades ke urang. Asal lieur ieu mah. Alas ya. Ieu mah berarti bener. Ge teh, Pak Kades. Aya kunci imah teu si Udeng. Berarti aing teh bener anu mesti jadi kades. Ieu euy. Benar ya mah euy. Si Udeng gara-gara si Udeng kahipnotis. Kaduhung aing teh meuli ka dealer delima. Mana dealer delima loba atuh motor teh aralu. Nah orang jadi kahipnotis ku si Udeng. Aing saripuh kieu motor teh. Terus dibongkar. Teu hirup-hirup. Jabarak dipake touring enak teh. Teh geus dibongkar. Ari masang aku mah. Si Udeng bener ngaduleksakeun pisan masang aku mah urang ieu. Erek ka Maman Racing. Teu boga duit aing. Erek kasih urip nutup dedah ngilu touring sarua. Ieu mah kudu neangan si Udeng ieu mah. Urang kudu minta pertanggungjawaban ya. Bagaimana motor urang jadi acak-acakan kieu? Si Udeng heula. Kemarananya barudak aduh. Minjem duit teh kasih RT gitunya. Cobaan si RT. Ayah teh gitunya si RT nya. Teh. Itu si RT lain nih. Pingsan itu mautnya si RT nya. Untung urang motor ditukerkeun ka si Udeng. Bodoh si Udeng mah. Motor harga 2 juta, urang nambah 2 juta, urang untung 2 juta tuh. Belegug si Udeng. Mulus kieu jadi mah pangandaran gas
pokoknya mah ya. Ari ngahirupana kumaha ieu kumaha hirupna ieu motor teh. Cik si Udeng mah metik teh gampang, tinggal ngagas. Nah, teu maju-maju ieu motor. Hah. Geus kacolongan deui ku si Udeng, kahipnotis deui ieu mah. Anger teu hirup. Tampilanna alus. Percuma anger teu hirup mah ah. Reka si Udeng nanyakeun, gengsi urang Hera wirang nanyakeun ka si Udeng. Kasih RT emang tanyakeun nah, sugan apaleun cara ngahirupana. Ya. Teh. Naon ari mana Bu Im? RT sia teh sopan. Kieu ge aing teh kades sia teh. Kades. Teh. 3 bulan teh syuting udah guys ngaco ngobrol teh. Ah. Si RT mah jangan jadi kades segala. Teh. Jangan jadi kades segala deh. Babangetan kieu pengen jadi kades. Aduh. Nah, baju orang jadi kieu. Tadi mah orang teh make seragam. Seragam naon teh? Dinya mah pancen teh make baju SD. Lain ka aing teh. Yeuh, Boim. Bisi maneh teu percaya aing teh cikeneh diangkat jadi kades. Diangkat teh? Heeh, atuh aing mah. Diangkat tiga kieu. Nang aos eta teu ayaan. Nang aos eta teu ayaan. Sia bener-bener teu hargaan ka kades teh. Bener sia mah Boim. Aing kudu ngabuktikeun naon deui ka maneh aing. Yen urang teh geus diangkat jadi kades. Aing naon ieu nya? Itu kebenaran si Udeng. Si Udeng jadi saksi urang terjadi diangkatna. Ayo Boim. Mana yang pembuktian wae. Nu si Udeng na tah. Deng. Ayeuna kumaneh terangkeun ke si Boim. Urang teh saha ayeuna Deng? Teh. Teu sopan ngomong teh kades RT. Kades naon si Udeng ai maneh ah. Kades RT itu teh. Asa geus areum deui ieu teh. Nya teu pakades da eta tingali poe. Paingan diteangan kali itu ka dieu eueuh. Hee si kahede. Deng. Naon Mang? Deng, itu motor. Kela, bae urang serieura. Deng, emangnya kumaha seserian wae Deng? Eta Mang, gagaw ge urang jadi kades. Si RT pipilueun ngimpi, di jero ngimpi urang yang jadi kades Mang.
Ah pokoknya mah aing teu paduli deng ah. Tuh motor balikeun deui lieur ah, ripuh. Oh, balikeun deui Mang. Gampang atuh eta mah. Tah, kitu tanggung jawab. Bangus lieur nenengan si RT tadi teu panggih-panggih. Geus pokona mah motor balikeun deui ah. Gampang atuh Mang eta mah. Tah, Mang, geus dibalikeun. Wah, rek heula tunduh. Balikeun. Set. Cet. Dibalikeun. Atuh anger keneh we motor. Tuh moal bisa touring keneh urang teh. Wah, maksud urang teh lain dibalikeun ieu, Wah.